Singkuring sakabala kanca ti warna gumelar Sumedang di kawitan kaset gelis alhamdulillah parantos ngariung diriung-riung ku wargi-wargi sadayana. Ibu bade nerangkeun heula cara ada aya nu teu nartos naon ngeuyeuk seureut teh da memang ieu teh tradisi kapungkur jarang dianggo Bu. Abdi ge tinu 20 panganten hiji paling oge. Jarang pisan dianggo. Ayeuna mah alhamdulillah ibu hidup mah meuni keukeuh pokona mah teteh mah hoyong di ditu nya neng nya. Mangga cek teteh sakatiasa abdi we kitu da. Kumaha atuh sakieu buktosna. Naon cenah ngeuyeuk seureut teh sakti ngeuyeuk seureut teh teteh hartina teh paheyeuk-heyeuk jeung beubeureuh. Paheyeuk-heyeuk teh hartina teh papuntang-puntang, pakait-kait atuh bahasa keren mah gotong royong. Ari beubeureuh teh naon? Beubeureuh teh kakasih, kabogoh. Lamun geus janten geus resmi akad nikah mah jeung suami istri. Paheyeuk-heyeuk jeung beubeureuh. Jadi hartina teh gotong royong, kerja sama nya. Mangge memang rumah tangga teu tiasa diwangun. Urang hayang keluarga bahagia, ari istri teu bisa sarua kitu pon kitu deui istri oge jadi kudu aya saling mengisi satu sama lainnya. Eta hartosna ngeuyeuk seureut. Naon tujuanana? Nah, bagi kedah terang oge. Sagala rupa anu dilakonan pasti aya niatna, aya tujuanana nya. Niatna arti sae. Niat anu kahiji tujuanana tina ngeuyeuk seureut teh nyaeta ngaakrabkeun keluarga ti calon panganten. Muktosna ayeuna sakti sumping dengan ukur sakti ngumpul nyalira. Harita mah basa apel kan sorangan kan ieu. Ayeuna mah mama, Pak Wawan digusur kedah ngiring, teteh di luar aya uwa bibi sagala ngiring ngaakrabkeun janten terang nya. Neng janten terang keluarga Asakti teh ieu ngumpul pon kitu deui Asakti. Tadi geuningan aya bapak dokter Barnesnya bisa itu pika isi danana pika ajrikeunana lajang tinggal ieu sepuh-sepuhna ibu sepuh nanaon sakti oge jadi apal ngaakrabkeun nya. Anu kadua tujuanana nyaeta ieu ngeuyeuk seureut teh papatah keur hidup. Papatah keur hidup neng. Tapi insya Allah laingan keur hidup kumpul keur abdi oge panganten bari. Papatah hadeun kene loba kakurang gitunya jadi istilahna mah ieu mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua. Katilu naon ngeuyeuk seureut ieu teh tujuanana teh nyaeta keur ngaakrabkeun keur akrabkeun dua keluarga tuluy hidup oge menta doa restu tinu jadi ibu Rama sareng keluargana ti dieu nya. Mangge sing yakin sakti oge Irma tadi kepala cujugikeun urang bisa ngalengkah kalayan mulus rahayu berkah salamet kunci teh kahiji muntang ka Allah kadua menta ka indung jeung bapa kudu jauh-jauh ka ditu ka dieu nama-nama doraka aya indung aya bapa mah ka indung jeung bapa doana mustajabah cekolot masa ciduh metu saucap nyata nya. Jadi nanti teh kudu ka ditu ka dieu geulis kantun ka mamah mah teteh teh mungkin meuni asa ieu insyaallah didoakeun geulis mangge di tiap netepan tahajudna netepan duhana pasti nami hidup disebat didoakeun tah eta paenten tujuanana ka hartos. Mangga ayeuna langkah anu kahiji dina ngeuyeuk seureut ieu nyeungeut ajug atanapi palita nya. Oke sakedah teh Imas mana ieuna korek apina tadi teh barantos disayogikeun di dieu kadina ngeuyeuk seureut mah kedah tegang-tegang mangga kalem saja ya. Mangga korek apina paling dinya nyeungeut ajug sumbuna teh 7 sumbuna teh eta geura leres teh 7 nya. Nahan teh 3 ibu arti 7 simbol 7 lapis langit naraka oge 7 tahap naraka jeung surga 7 dinten dina saminggon ti kawit Senin dugi ka Ahad tah ieu oge dilamangkeun 7. Kunaon ayeuna nyeungeut palita margi palita teh nyaangan mere penerang nya lamun kacipta lamun teu aya lampu poek tapi aya palita mah katingali sagala rupana. Tah ieu silokana dina rumah tangga Neng Irma sareng Cep Sakti hidup geus ngahiji ngajatuh rami ulah aya anu disumput salindungkeun kabeh kudu brugprak sarati pamajikan mah ceuk paribasana eueuh rahasia di antara kalian berdua brugprak rek kitu rek ieu salaki kudu nyaho kaayaan urang kieu pon kitu deui hidup teu meunang aya nu disebut salindungkeun lamun geus aya sumput salindung di antara kalian berdua kalituna teh ngaco we nya wayahna kudu saling menerima lamun aya kakurangan heukeun bae dawuh sampurna mah kitu kudu daek narima kudu brugprak tah ieu simbolna teh nya omah catet lajeng ieu minyak teh ibu tina minyak
keletik nah teu ku spiritus padahal aku spiritus atuh ieu mah sampai jeung ieu na ku minyak keletik naon make jeung ku minyak keletik ame seuneuna teh ngaganteng minyak keletik mah ame seuneuna teh anteng gitu ibu teu babari pareum tah ieu teh simpulna teh dina rumah tangga nya hidup geus rumah tangga ulah nepikeun kacau cerep gampang ragrak talak aya kapusing saeutik nya kalau jadi pamajikan kieu-kieu teuing mobil asal ribu geus aku mesti talak bae mah tong kitu nya badamikeun naon sagala rupa bisa dibadamikeun jadi ieu teh simbolna teh kunaon ku minyak keletik teh ngaganteng anteng dina rumah tangga hidup ulah cerep ulah gampang ragrak talak ya anu kadua simbolna kunaon make ku minyak keletik anu kadua ieu teh lamun hidup dina pagawean ulah nepikeun ka karek 2 bulan didinya geus karasa teu ngeunahna arek pindah deui kali itu naon digawe di dieu mah gajina saeutik kalah capek we tah ulah kitu nya naon oge bertahap komo ibu ieu ASN di mimiti golongan 2A 2B mikre terasnya punya hoyong dugikeun ka pensiun 4A 4B teh perlu waktu tah urang oge kitu perlu bertahap ulah ningali ai baturnya menigas kitu batur teu nyaho urang prosesna jika kumaha batur teh meunang jika bisa kitu teh dengan darah dan air mata urang kudu berjuang kudu ngeureuyeun wayahna neng ayeuna punten-punten atos ngaulang di SMP 2 didinya wayahna sabar geulis insyaallah aya milikna moal ka mana nya aya milikna mah wayahna berjuang jadi wanoh jeung kitu jeung ieu ngalarapkeun ilmu kitu kan tah eta anu katilu kunaon ieu nganggo minyak keletik dina ieu dina bumen-bumen ulah nepikeun ka hejo tihang ceuk balik ceuk kolot mah nya cicing di dieu meunang sabulan kontrak di dieu pindah deui ka dieu teu betah di dieu mah naon pindah deui ka dieu atuh boga lomari hiji ge hantam diungkat angkut ka dieu reyon tapi sing puguh heug istihoroh heula ti wangina teh urang teh di mana ieu nya rek dumuk teh oh di dieu cek aya katungeuna seutik kembali lagi salat meta pitulung ka Allah pas aya tuh pitulung ya eta kahartos kaset kahartos gelis tah ayeuna urang di seungeut ieu pawitana awitan sumbu anu kahiji mangga kucep sakti di seungeut sumbu anu kahiji eta teh lambang iman kade simpan cek iman urang ngan ukur iman ka Gusti Allah anu Maha Kawasa ya rukun iman aya 6 iman ka Allah iman ka malaikat Allah iman kana kitab Allah iman ka Rasulullah iman ka hari akhir terakhir iman ka takdir ka kolo jeung qadar ieu geus takdir kita nah hiji alhamdulillah geus takdir nya ulah ngadenge ti ditu ti dieu kitu kieu hidup nu rek ngalakonan hidup anu kudu nawa itu ya keun wae batur ukur bisa ngomongkeun nu ngarasakeun urang ya sing sabar sing kuat iman kana takdir ieu takdir hidup teu aya anu bisa ngahalangan takdir Allah Allah geus ngaguratkeun sagala rupana nya sing kuat mangga anu kadua diseungeut ieu simbol anu kadua teh Islam ieu ageman urang ajaran urang nepi ka iraha wae omat ulah nepikeun ka Allah kusarini ka Allah kudu kitu kudu kieu sehingga akidah urang tigolecan sing kuat nepikeun ka urang maot mawa iman jeung Islam husnul khotimah amin mangga ayeuna anu katilu ihsan salaku manusia hidup sing anu katilu diseueur sing bisa ngalarapkeun jadi jalma anu iman kuat ageman Islam kuat ngajalankeun syariat agama patuh ka indung bapa insyaallah barokah kasep geulis kitu kuncina mah teu kudu jauh teu kudu hese insyaallah jeung pandai bersyukur la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid ya anu kaopat sahada hidup pancegeun asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah muka Allah abdi nyembah sareng abdi yakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anu kalima soleh jeung solehah tah didoakeun hidup sing jadi caroge anu soleh taat ibadah hormat ka kolot pon kitu deui sing janten istri anu solehah geulis nurut ka aa hormat ka mamah bapa insyaallah bakal bagja nya mangga anu kagenep istiqomah aya istiqomah teh lempeng lurus ya teu kagoda ku itu teu kagoda ku ieu estudi kurang mah hayang menang kaberkahan hayang menang kasenangan hayang menang surga Allah
mangga nu katujuh ikhlas. Tak ieu kecap anu gampang diucapkeun si ikhlasnya tapi mah ikhlas padahal dina hate nama nyungkelit keneh eta karasa ku abdi gitunya. Mudah-mudahan hidup mah kurang sadayana nya dipaparinan tiasa ikhlas dina nampi sagala rupi ujian ti Allah. Margi memang manusia yang mau naik tingkat pasti diuji gitunya punya ujianana hebat. Upami hidup biasa insya Allah selamat amin. Malita parantos hurungnya angan sabudeureun ieu tempat benangkan teh nu dicepengan ku Cep Sakti hijikeun sareng tungtung benangkan teh anu dicepengan ku Neng Irma. Mangga ngadeg geulis yuk ngadeg. Alhamdulillahnya nu jauh dideukeutkeun yuk nanti kasep geulis hijikeun tungtung jeung tungtungna. Anu tungtung eta cepengan ku Sakti nu tungtung ieu cepengan ku Neng. Mangga tuh nu tadina rada tebih teh ayeuna mah caket nyaketan ya tapi masih beda aya mama ya masih jauh lantarannya hidup di Bandung lagi ledeng harita ini kos teh di ledeng di ditu mau Sakti di dia tetep ya tuh tapi dak mungkuhing Allah ya Allah Gusti tah eta takdir ya Allah teu aya nu tiasa. Mangga hijikeun deui nah caket deui. Alhamdulillah hijikeun tatungtungna cepengan deui ku Sakti. Mangga tuh tos rada caket harita nganyang sabaraha kali ka dieu. Ayo mangga caketkeun deui caketkeun ngalinten. Momo tos ngalinten mah ieu nya tah ayeuna tos caket ieu mah Bapak Haji sareng Ibu cepengan ieu guntingna. Neng Encep cepengan ieu nama yuk ka mama sareng ka Bapak Haji Asep pali dieu. Bapak ngarendeng sareng Ibu. Mangga calik wae. Mohon Neng calik sayang. Ayeuna mama sareng Bapak. Mangga nyuhungkeun widina ka anjeunna hidup tos caket kieu bising aya naon-naon. Tah nyaah kolot mah mata ayeuna rayaku marame cenah geus we Muharram sur teh Haji teh. Iya teh Haji Muharram rada salse. Janten teu nungguan rayaku tahun engke nya. Bapak Haji mah bager geus ayeuna we lah. Ieu keun mangga ayeuna Bapak ridho kan nya anjeunna ngadahu ka Jatuh Pelangi cepengan guntingna kuduaan. Tawis ridho mangga digunting tengah-tengahna. Bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillah hidup kenging pangrido ti Bapak Haji Asep kali Ibu hijikeun mangga punten guntingna ka Ibu hidup paling dia janten sanes nganukul diizinan ku keluarga ti istri tapi da Ibu oge ridho nya. Mohon mangga ka paling dia sok ya. Mangga Ibu yeuna dikeprak digunting tawis Ibu ridho Bu. Ridho lillahi ta'ala pasti almarhum oge ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ieu mah nu kasep sareng geulis calikna di dinya. Ngarendeng Cep Sakti pali dieu. Mangga Neng Irma pali ditu. Ngarendeng pali dinya. Ibu pali dieu mangga. Iya. Alhamdulillah Ibu Ramah hidup parantos ridho ka hidup geulis kasep insyaallah enjing hidup ditikakeun nya. Mudah-mudahan teu aya sikus si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata geus disinglar. Ayeuna sagala rupina bakal lungsul langsung. Tah engke lamun geus ngadahu ngajatuh rami nya ulah ditempo amisna wungkul kahyopan teh pasti bakal loba gogoda, bakal loba cocoba, hidup sing tabah, sing kuat. Lamun digeuring kudu jadi indung jeung bapa sing nurut, ulah nyangangang nya. Kalau jadi indung jeung bapa da aranjeunna mah geus pokok pengalaman ge ieu rumah tanggana geus 10 tahun ulah maka kara diajar. Jadi lamun misalnya digeuring ku Bapak Haji Asep sareng Ibu ulah nepikeun ngabendu hidup teh nya. Mangga ayeuna hidup ade dikeprak mangga cepengan ku Bapak sareng ku Ibu. Iya mangga siap nya bade dikeprak nya digeuing dielingan gitu. Kudu bingah lamun kolot cerewet teh lain ieu mah dibuka kolot teh cerewet sagala rupa justru nyaahna kolot mah cerewet. Mangga dikeprak Ibu 3 kali keprak kadeuh aduh alhamdulillah mangga calik deui sami ti mamah oge ti dieu dengan mukul ti sabelah we hantem sami da mamah oge nyaah ka Sakti mamah oge nyaah ka Irma. Mangga Ibu kapayun dikeprak putrana Ibu mangga nya dari ku nyaah tah silokana teh oh Ibu mah mung ka putra wungkul ka Irma teu wantun. Sami putra Ibu nya Bu pami aya naon nya Irma nya
namun naon neng oge sanaos bungsuna Pak Haji Asep ya Paknya ari aya apa kok mangga teh teuing ibu ngomong 11 nabi da tak gitu ibu da tos janten putra ibunya hidup sekali deui upami di papatahan ku ibu Rama ulah nyangangan komo nyegap nulak cangkeh mah eta teh nya hidup kedah nurut muhun mama mangga ieukeun kitu atau lebih sharing da sauri teh kitu gikeun ka tapi insyaallah hidup duaan ngartikan ajaran agama hidup duaan soleh jeung solehah amin katawis ku hidup ieu aya kain bodas nyacas ieu teh simbol rumah tangga nu bade dilakonan ku hidup teh siga kieu mimitina teh ayeuna teh rek jadi bulau, rek jadi hejo, rek jadi koneng, berem dan sebagainya kumaha hidup anu rek ngalakonanana rek dibawa ka mana ieu bahtera rumah tangga teh tah hidup gerak komitmen ya engke teh komitmen sajabi teh eta ieu lawan bodas teh ngemutan ka urang sanajan pangkat luhur sanajan harta loba anu geus maot mah geuningan ukur dibungkus ku kain bodas jeung ku samak saheulai maka urang kudu titih rintih dina ngalakonan hirup sangkan salamet tur mulih karamatullah dina kaayaan husnul khotimah mangga sakti paling dia cepengan tungtung kain ngadeg paling dia neng Irma paling itu ngadegna ieu kain bodas digulung ku hideuk pagancang-gancang ya anu panggancang nama tadi luyu sareng papatah wasiati Haji Barnas urang salaku lalaki urang anu kudu getol ya kayak sakedap teu acan urang anu kudu getol kasetnya lalaki mah udah getol dina bidarian pakaya didoakeun keun urang modal mah Bapak Haji siap Haji Asep di dieu nya nu penting mah urang jujur terus teh Bu da keur naon atuh da keur anak sagala rupa oke urang mah geus kolot moal mawa ka ditu ka dieu keur anak nu penting mah anakna sing jujur kitu sing bisa mihapekeun dirinya so semangat digulung so gulung wah semangat nih semangat Sakti telepon lebih semangat lebih semangat lebih semangat alhamdulillah kebrok sadayana alhamdulillah mangga ngadeg didinya urai sagala katingali di antawisna aya raksukan hidup sapangadeg nya ieu teh simbolna teh dua insan anu benten turunan teu sagetih rek dihijikeun ngawangun rumah tangganya mudah-mudahan hidup sing bisa nya cepengan ieu tungtungna ku encep sami eta tungtungna ku neng kembali dieu canak ieu acuk nah balik ditu sabelah deui mohon ka kamar panganten dieu teh siloka kapan dieu atos ka rumah tangga kamar neng teu kenging saha wae lebet nya sapertos tadi aya waani lebet di dinya tah engke mah kenging kedah izin kedah izin ka Sakti nya engke mah ieu teh simbolna teh ya siap hiji dua tilu mangga cenah ka kamar panganten iya sok cenah ka kamar panganten silih asa silih asu sabilulungan sabeungkeutan sabilulungan hayo ka dieu deui encan tong dieu teh ngacalik dirinya tong ieu mah kanyelokon di kamar teu acan sok cari bali dia Sakti sabilulungan kumaha dong sabilulungan alhamdulillah muga hidup bisa ngawangun keluarga anu sakinah brai sagala katingali nya geulis kaset tah ieu kahirupan urang di alam dunya teh rupa-rupa nu hejo nu koneng nu biru nu beureum nya rupa-rupa kahirupan di alam dunya hidup sing kuat sing sabar teu aya deui kuncina mah muntang ka Allah anu Maha Kawasa nyungkeun doa tilu jadi indung jeung bapa lamun urang salaku pamajikan hormat akan jadi salaki eta bakal jadi kawalian hirup insyaallah ya insyaallah neng didikan ke bapak sareng mama sae mangga Sakti oge nya diajar sakedik-sakedik insyaallah doa ti urang sadayana nyarengan lengkah neng lengkah encep tah mangga cepengan ieu pesona ieu duweganana dicokel palidinya ku Sakti ayeuna dicokelna bismillah heula nya ayeuna dicokelna ditulis saeutik nepi ka muncrat caina aduh hese wayana kudu perlu perjuangan dari heuh ucas etos sagala poe mah kitu gacan apa jalan dari kali kudu pada ngaguluyur ieu dan naon teh nya heuh nu kitu sok
sok saklik nepikeun ka muncrat geura sok. Alhamdulillahnya. Neng wayahna sing sabarnya. Ieu geun sok. Di muncrat rek saeutik muncrat mah nepikeun ka rada loba. Caina muncratna sok dicokkel teras ditu disungkalkeun saeutik. Disungkalkeun Allah. Seueur. Mangga disungkalkeun saeutik nepikeun ka gurawah. Tah, sok siap. Alhamdulillah. Katingali atos. Tah, eusikeun caina kana gelas ka dieu. Cicikeun kana gelas teu kudu pinuh-pinuh deui. Sok. Ya, aya. Tah nyerelek caina saeutik-saeutik teu naon sok. Kudu. Nah, teras. Teras caina nepikeun ka bijilna. Alhamdulillah. Cekap sakitu. Mangga, toh cekap. Cepengan gelasna. Mayun ka Neng, pandangan ka tubuh. Wah, sakti mangga dieueut eta cai duwegan. Mangga silakan dinikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiis raos ceepkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Marukankeun atuh. Hayang deui. Aduh, ieu panganten teh. Hayang deui cenah. Nya geus siap. Kanggo Aa sadayana. Ieu. Mohon hayang nyampe. Ya, siap. Dibelah tengahna, dituri tengahna. Lain ka ieu. Nya kitu diturinya. Ieu teh lambang taheun. Naon taheun teh? Tah ti dieu siap. Nya. Yuk Nana diiringi jeung tengah-tengah atuh tuh. Tuh sakti. Ini karatu ingatna. Nya. Ulah lencang ngagolencang ka sisi, kudu di tengah-tengah. Pas. Ieu setengah. Sok siap. Dituri gitu nya. Neng dira rasakeun. Aduh. Iya. Alhamdulillah diborentengkeun. Ya. Ras tidangkan itu nah, kana. Ya bukakeun sangkan berai gitu tah. Ya geus sok perlu. Tah ieu teh sing mula teknik sing bisa ngareuaikeun turunan. Nya sing boga budak, nya sing boga turunan. Lantaran eta penting keur anak teh investasi urang dunia akhirat. Ya. Ya upami kapungkur mah cukup anak 2 ayeuna mah sok 3 4 oge ieu. Nu karaosnya Bu 2 teh nu hiji di mana, nu hiji ka mana tinggal urang we ngumpul anu seueur putra mah diresep geuningan. Nya neng sing loba saudara. Ya kan angkat. Alhamdulillah. Mangga biasa dipotret. Dipotret heula ya. Ayeuna jame sami mangga. Cenah ieu hiji jamena dibelah tengah-tengahna bagai pinang dibelah 2 kan aya paribas. Sanes kitu tah kitu. Bagai pinang dibelah 2 kedah sami nya. Ya, tenang. Sok ulah ngagicel saeutik mah biasa. Nya tara aya nu mulus langsung geplos. Tara bucah gicel dan sebagainya mah biasa ini lempeng-lempeng kan itu nama. Ieu geus. Kadek. Ulah ngagicel. Aduh, aku tarik-tarik gentong atuh lah nyeri mah nya digejrogeun kitu. Palautan. Sakedik hapunten cawokahnya dan tos kumaha deui diatur aduh. Ya, hese nya wayahna we sok. Ikhtiar kudu gede hate atuh lalaki sakti siap digesel-gesel alat neng digesel-gesel ieu mah aduh nya padahal itu bedog si Bambrang ieu boga bapana ngahajar boga ka dieu ieu teh siap tekan dijeratkeun ya tanagaan sakti sesuai dengan kamu atuh sakti siap. Cenaneng aduh alhamdulillahirabbil alamin perlu perjuangan tapi ini hasilnya bakal wah eta bakal deng aduh atos tos bete belah kieu ya kapayunkeun kitu nya sami teu bukan caka tubuh nya kitu dipetekeun geuneuk teuing aduh dilagap leueur teu leurnya rada leueur dan nuju lumeh jambe gumeuleuh disebutna teh aduh lain gumelis ya ibu nu gumelis mah ya mah jambe mah gumeuleuh jeung mujengna ngeunah ya
siap nya. Ayeuna papayun-payun ieu jamena papayun-payun nengna. Ya, papayun-payun. Mana hoyong seureung gara yang seureung sapertos ieu. Ya, sakada musikna. Tah. Lulumpang jeung haluna eta alat anu sajodo. Artina teh teu bisa dipisahkeun jika salaki jeung pamajikan. Lantaran kabayang lamun aya lulumpang na wungkul eueuh halukna nyare kumaha ibu nutukna mah nya dikoel-koel kureungeun. Nya ayeuna aya halukna teu aya lulumpangna kok mau ditengenaheun arek ditutuk-tutuk kana naon nya. Jantan ieu mah alat anu sajodo. Hidup oge geus ngajatuk rami nya geus jadi sajodo. Omat kudu silih belaan nya silih pikannya mangga ieu panangan katuhu nyepengan halu panangan kiwa nyepengan taar neng kitu neng cepengan eta lulumpangna lulumpang teh ieu kuduana na ya rada payunana tah kitu ame ageung tanah kitu bade dicontohan heula ku Pak Haji atuh manawi mutuna sina diajar cengkat sakedik tah gitu terus apal doana kasep doana terus apa kan sanes doa Allahumma barik lana fima rojaktana sanes kadenya terus apa doana terus apa teh acan ya cepengan mikrofon heula dan ibu sahadat teras maut 3 kali mangga kasep sok bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibna syaiton wajanibi syaiton ma rojaktana doa naon nu teh urutan teh doa taeun ya eta bacaanana teh nya janten teu kenging gitu teh doa mangga sok aya mangadeg ditutu sing lembut musik ya sok tutu sing lembut eta na kumaha sok sarukan sukan sing bina alhamdulillah kok brok sadayana ibu lu ge kalembutna alhamdulillah ku tuh ningali we hantem mohon neng teh ulah cicing wae ieu teh si lulumpang teh kitu sampe ameh langkung lembutnya ieu na alhamdulillah hidup di Bandungan kasep tulis mangga nu kahiji ieu samak nya samak ieu tapi samakna teh samak sanes samakan biasa kan ieu masuk dianggo mungkus mayit nya ieu simbolna naon simbolna teh ieu teh hartina teh samak kan tara aya anu nangtung sok nangkarak wae ieu sadrah sumerah kana takdir tadi tos dinugikeun ti kawit hidup ngadahuk ngajatuk rami teh ieu teh sanes kahoyong Bapak Haji Asep sareng ibu sanes kahoyong Ibu Dewi tapi ieu mah takdir ti Allah sagala rupa takdir teu meunang dipungkir kadar teu meunang disinglar geus patokan hirup hidup kudu ngadahuk ngajatuk rami kudu ngahiji nya ayeuna itu pare tuh aya pare ngahaja ibu teh ieu teh meuni aduh neangan pare teh hese urang geuyan kieu mah mun tah ieu teh luyu sareng ieu teuningan hidup pernah diajar ilmu padi semakin berisi semakin merunduk tingali ulah hidup yang hidup tadi Bapak Dr. Haji Barnas semakin banyak ilmu semakin rendah hati tah hidup oge gitu makin urang terang ilmu Allah teh seueur makin isin makin teu aya nanaonna geuning urang teh janten dina hal ieu teu kenging adigung teu kenging sombong hidup pernah DP nya kasep geulisnya nah eta ayeuna waluh mah muga hidup sing waluya artina sing waluya teh sing sehat sing bager sing gede milihnya ayeuna itu aya-ayakan tuh ayakan naon hartina ieu ayakan sagala rupa kudu diayak heula hartina teh diayak di pikiran heula lamun nyarita ieu batur ngeunaheun henteu nya lamun henteu ulah dicaritakeun sangajan eta bener di ieu weh dipikir dibulak balik dibeuweung diutahkeun ulah
tah teu meunang kitu kudu diayat sangkan batur teh penghargaan ka urang da geuningan gitu alus we muji we matak naon da basa mah teu meuli nya da basa mah teu meuli teu kudu abong nyaho amun nih alam teu kudu keun nyaho urang we gitu. Terus ayeuna ieu cau ngadamprapan jika kieu siga jalmi anu nuju ngadoa pananganna kieu tah hidup oge sing loba ngadoa nya tahajudna sareng saja sing loba ngadoa lajeng ieu aya beas nah di dia dieun alat-alat sawer geus beas nya ceuk paribasana aya loba ketan loba keton bro dijuru bro dipanto hidup sing beunghar sing loba harta insyaallah didoakeun nya kasep geulis sing gede milikna ayeuna koneng teh ieu lambang kejujuran margi koneng mah disiksikan tetep warnana koneng diperes diparut kebijil jadi warna hejo koneng deui pan nya tah ieu teh simpul hidup oge sing jujur teh tadi komo jeung salaki pamajikan mun geus aya nu disebut salindungkeun urang moal genah lantaran pasti si Aa atau ampun si Neng teu ngeunah sing jujur jeung deui aya paribasa Neng urang nu jadi awewe nya sing rik-rik gemi jadi lamun gaduh artos simpen dinu koneng-koneng naon sing hartosna nya simpen dinu koneng-koneng naon hartosna naon anu biasana warna koneng emas nah jadi sing bisa neundeun di dinya nya ulah dinu barang-barang anu hese dijual ari emas mah gampang dalikin panas tiris emas mah payu harga emas mah teu turun nya ulah kabitanya nyala sekali-kali meser itu mestinya tenan naon tapi aya investasi dina nu koneng-koneng dina emas ya lajeng ieu nok kita simbol binih ya simbol binih dia oge hidup insyaallah mudah-mudahan saingalna gaduh turunan putra-putri anu soleh sareng solehah amin ya ieu daun ieu teh hartosna teh geuning sok aya paribasa ulah disakompet daunkeun jadi misalnya di perjalanan kehidupan rumah tangga Neng seheug misalna tapi yang menaun dibilah mindalik si Asakti teh kumaha Neng teh ulah oh da lanjutna ge kitu da mana ge kitu da ina ge kitu bisa kompet daun ke da turunan eta mah kitu teu bisa kitu Neng tiap jalma mawa watek sorangan-sorangan ulah sok ngangjas keluarga eta mah da kitu teu bisa ya mun kitu deui Asakti ka Neng oh da mun eta mah da anu teu bisa kitu ulah bisa kompet daun ke ulah disaruakeun beda masing-masing ya beda perjalananana lajeng ieu harupan ini oge pasti bakal dibahas ku Kang Ujang jadi lalaki ulah getas harupakeun teh artina teh geus gedebuk sagala rupa coba dipikirkeun dibeubeung diutahkeun ramah hidup Bapak Camat tengtos ruang sareng pengalaman jadi lamun aya nanaon sharing sareng anjeunna mah abdi teh bade kieu-kieu kumaha rumutkeun Bapak saeng teu badami kumaha rumutkeun Ibu abdi bade gaduh niat hoyong kieu kitu lain aku maha urang we duit urang rek kitu rek kieu kumaha urang tah teu bisa kitu sakali deui kolot loba luang jeung pangalaman mandan urang ya lajeng ieu hahampangan Neng hahampangan aya kolontong aya boronong aya semprongnya ieu teh maksudna naon simbolna teh sing hampang himping artina urang awewe ulah ngedul ya kudu hampang himping awewe mah kudu daekan coba di manage waktunya dengan baik pasti bisa lamun bade ka sakola tabu sakitu kudu gugah tabu sabaraha kudu nyiapkeun naon heula urang teh kudu hampang himping ulah ada capek ada abdi mah wanita karir tidak bisa teu wanita karir teh gitu geus wanita ieu mah anger tanggung jawab urang di manage dengan baik pasti bisa Allah bisa karena biasa ari ku biasa mah da teu aya nu hese geulis tos biasa gugah setengah 4 biasa we teu lieur teu naon tah Neng oge sing bisa kitu lalaki mah kumaha urang ya maksudna kumaha urang dina ieu keun lamun rek dibawa joroknya ieu lamun rek dibawa bersih kabawakeun da isieun tah urang lalaki ulah ngadengkeun wae awewe abong eta ka awewe urang ongkang-ongkang we hantem ngaroko ngelepus dan sebagainya anu bisa sok gawean ku urang kerja sama-sama bekerja ya tinggal ibu bisa kira rawaseunana rarapi tah bumi hidup oge sik nurutan tidak kitu tah ieu nya Nengnya simbolna teh sing hampang himping ulah berat pirit cenah cek sepuh mah berat pirit teh nyaeta ngadul tapi da aya rencang abdi mah nya teu naon aya rencang mah nu ngabantos tapi kekeh urang kokojona salaku kepala ibu rumah tangganya
mau ngatuna ece ngapi pada didamel ku ece ieu pangrapihkeun ieu di manage da lamun diantep kitu wae mah nya kitu teh we karaos gitu ya nengnya wayahna lajeng hanjuang tah hanjuang teh ieu simbol kematian oge mati ieu mah ayana di kuburan biasana naon maksudna itu sing titih rintihnya sing titih rintih dina ngalakonan hirup sangkan urang empus dina kaya anu sae husnul khotimah lajeng ieu hanjuang warna beureum jeung warna anu coklatna tengah hiji tuh kieu nya hartina teh urang oge kudu bisa milah-milah wawuh jeung nu kumaha wae meunang nya jeung anu cok paribasana preman jalanan jeung anu kieu sebatas wawuh mah si eta bapak tenan naon ngan akrab kade kudu milih-milih babaturan teh aya paribasa gaul jeung tukang minyak pasti kabawa seungit ada tukang minyak seprot-seprot ya pasti we tapi gaul jeung tukang asin di pasar punten-punten nya kabawa hangruna atuh cicing wae di dinya tah kitu ya oge jadi geus rumah tangga pilih-pilih kudu wawuh jeung saha kudu wanoh jeung saha teu sakabehna abang hayang yuk abang banyak teman di sana di sini pilih kira-kira anu pi maslahateun ka urang tah ieu nya lajeng naon deui anu teu acan ieu kendi didamelna tina taneuh ieu simbol mudah-mudahan urang asal dina taneuh mulih deui ka taneuh dina kaayaan husnul khotimah nya amin ya Allah ya robbal alamin kasep geulis ya cek apeul ayeunana dihanapeun ieu sama aya harta anu loba nya ieu teh simbol tadi oge pan saur Bapak Haji Barnas komo urang lalaki sing loba rejeki sing gede hate insya Allah Allah maha beungar Allah maha gampil sok komo hidup didukung ku indung Bapak insya Allah tinggal urangna anu jujur tinggal urangna anu bener-bener daek ikhtiar insya Allah berkah kasep tah ayeuna sok teangan ieu harta nu aya dihanapeun sama ieu gunukeun sing loba hidup ieu asupkeun ku pamajikan kana kanyut kunang kanyut kunang punten nya pada teu tiasa dilemeskeun gagaduhan kunang janten keugeuh we ieu mah namina kanyut kunang nya kuneng digunukeun dina harti urang nu jadi pamajikan anu kudu bisa naon istilahna teh mengatur keuangan urang-urang anu jebrol nya karunya ka AA kudu ningali oh ngan sakieu kudu cukup sakieu gitu nya oke insyaallah bagja geura cepengan ku neng sok paheula-heula teangan ieu harta dihanapeun sama iya mangga ayeuna sok sok sing getol ulah cicing wae di satempat komo lalaki ingkah oh iya sok menang kamalih ditu sok sing gede klik sok waduh nah gitu lalaki semangat ayo ya aduh bantuan ku awewe aya lebatkeun anu geus aya bikeun ka pamajikan ulah ting ieukeun ku sorangan sok ya aya keneh sok lebatkeun kana kajut kunang alah lebatkeun kana kajut kunang kajeng sakedik maneh oge kudu berbagi gelis mati dengan berbagi insya Allah rezeki lebih banyak mati sakali dibales 10 kali ku Allah makan itu jangan sok ayeuna sawerkeun sakali ka dieu barudak ka dieu sakti sareng teh ieu bari nyawe sok sawerkeun sok neng nu mana bari ka dieu sok ka dieu caraling neng di dinya ka alo-alo ka uwa ka bibi mangga ya nong sakana sabilulungan ya sok niatan Neng Irma Cep Sakti niatan sagala rupa teh niatna infak sodakoh nya ku niat anu sae infak sodakoh mah Allah bakal ngawalesna ku kasayan deui ulah aya niat sanes mangga hur awur awurkeun sok ngawuran balik ka mana ngawuran mana keluar ya Neng Irma balik ka saha mangga keawonan anu aya dina diri hidup tong direret deui teh nya teras naon fungsina make ding dipiceun ka pungkur mah teu acan aya onangan janten
batur kuninga yen sakti sareng Irma bade nikah teh margi ningali tilas ngeyeuk seureuh. Janten kapungkur mah ieu teh mangrupikeun uleman kanggo sadayana matak dipiceuna oge. Kapungkur mah di Jalan Molecer nya anu opat madhab jadi ti ditu ti dieu ti wetan ti kulon ti kaler ti kidul harapan aya ngeyeuk seureuh saanu rek nikah. Apaan si anu jeung si anu. Nah, ari ayeuna mah da tos seueur WA IG-nya da memang zaman tos benten. Tapi alhamdulillah Ibu Haji ngerasakeun ngaayakeun acan saperski atur nuhun di guar deui sanos abdi tangtos seueur lepatna Gusti. Hapunten pisan. Mangga cepengan ku dieu ku Sakti bali dieu anu bade mulungan mangga. Waluhna Ibu Imai atos ieu ieu ya siap sok. Ha. Unsur langsar sagala rupana nya tidak geus waktuna ngajodoh alhamdulillah indung jumurung kudoa sing bagja sing tinekanan anu dicita-cita beber layar tarik jangkar sok mimiti muka kahirupan anyar tutup sagala rupa kenangan masa lalu geus tong dikeluar deui eta mah jadi pembelajaran hirup keur hidup duaan cepat kanggo mama pasien geus. Alhamdulillah di Rabbil Alamin ya. Insyaallah doa indung hidup dengan ayeuna nuju sareng janji Allah diijabah pasti ku pantun sabelah deui ibu hidup. Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Iya, cekap. Neng Irma ka Ibu Dewi Palide kasebat. Makan sami bentuk anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing ngurus rahayu berkah salaman, sing runtut raut sauyuna, sing agung kiri, sing luhur darajat, sing bisa menghampaikan diri. Ya, insyaallah indung hidup ridhonillahi ta'ala. Mangga cekatan ke gelis kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tangkep sabelah dari ibu hidup gelis kasih. Mangga cekap Ibu Dewi terus kepali dia. Ibu Haji Lilis mangga, Bapak Haji Asep. Alhamdulillah. Mangga Bapak Haji Asep mangga di tengah. Bu Haji atas cekap kali dia. Mangga Pak Haji kali dia. Mangga Pak Haji. Di tengah bapakna. Kawitan sakti heula. Nganuhunkeun ka Bapak Haji Asep parantos kawidian putri kakasihna itu nu dinangna neng-nengna si bungsu Dede Irma nu dipikanya ayeuna rek dipasrahkeun ka hirup nganuhunkeun ka anjeunna Asep nya bari janji hidup rek satia ka Neng Irma rek ngahulyakeun Neng Irma rek nyaah ka anjeunna oge hormat kanu jadi indung jeung bapak. Alhamdulillah hidup diridoan hidup didoakeun isukan rek dikawinkeun langsung walina itu anjeunna tangkep. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berkah salametnya rengan hidup lancar sagala rupina aya dina rahmat Allah anu maha kawasa amin. Mangga tu ka eyangna paling dia sok rek ka bapak oge tadi di atos aya nganuhunkeun ka bapaknya bapak sakitu sabarna mayunan Neng aduh ayan ya Allah Neng gelis anak kita bapak sayang doakeun bapak panjang yuswa bapak sehat alhamdulillah Neng alhamdulillahirabbil alamin. Anggap sabelah deui